Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu sengit manis sadeng bintang kakak nukarak mekar bapak MC saya atuh mampaesan taman sari YouTube balur tikaruhun nutulatang para wali kebudayaan fotografer seni Sunda sawe asli karena sawer panganten. Bismillah damalitan mugi Gusti nang kayungan neng putri ujang kosman mugi kasalamatan. Amin. Salamet bepantenan ulah aya kakirangan sing tiasa saserangan sampang jadi kasenangan. Aminan, aminan. Sing senang laki rabina nu diurut pang-payuna nya eta bade istrina masing dugi ka hartina. Pikeun batur, ieu pikeun mangkot neng ikutnya. Uak meureun dipercayaan teh nya. Banyak. Ieu uak na omong goreng awet cenah kitu. Apa pakaulan gitu nya kenal seula teh isi cacai kanan si Tuhan dipangnyawetkeun ku uak cenah kitu teu atuh mohon teh ieu sudah ditegaskeun lajang artikeun neng ayeuna lebetkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipamri manfaatna lahir batin neng putri masing prihatin ayana aya pemimpin kacaroge masing tigih naon cenah ari tigih teh hah teruskan ke aki-aki sampai nini-nini nya gesit siap pakai segala-galanya gitu mulai kira-kiranya siap siaga tigih neng kumaula karaka ulah baula disiraka menang bala kudu bisa silih bela jeung cabe ulangan pelasir bae mending oge boga gawe ngarah rapi unggal poe suka-suka ti ayeuna dan neng putri tos laksana ngajodoh anu sampurna ngahiji salalamina amin sampurna neng ayeuna ya kadina pamagatna ibu bade ngurukna diregetkeun ku ujangna ieu pituah kanggo ujang kosman regepkeun teh ku hatena ulah mepelinganana ulah kan tadina ujang berjaka ayeuna mah gaduh garwa telah kegalaya sing rapat secara legep pamaula pikir heureut sangkan silih pika memet sareng bojo laksana ujang ngajodo tapi lamun ngabobodo bojo moal mika sono
buku ya di pura. Insya Allah mualnya lajeng lamun boga harta banda sing kuat nahan goda bisi kagoda kuranda pikir heula jero dada. Pur. Hati-hati, harus hati-hati ya. Pikir ujang sing waspada supaya tengah sulah untuk mikir dua akibat jadi pasea. Sampurna dunia akhirat di sarang sholat teguh iman Islam kuat Gusti maparina rahmat. Cek peribahasa kolot taheula kieu cenah. Kolot taheula kolot taheula. Cek peribahasa kolot taheula. Sesebret apa namanya? Kacai kudu daek mandi, kadarat kudu daek sholat, anu laki rabi ketel ngaji, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pur. Ini hanya panganten heula. Siap. Tangan, ujung tapakna siapkeun. Mudah-mudahan kita senantiasa melaksanakan. Dan tentu rumah tangga ada sama wadah-wadahnya. Disirkeun rezekina, diteruskeun tina kalaina, dicatatkeun rezekina. Door press ditukar door press. Buka naon eta? Buka. Kayak ditukar. Wuhan, nah dia, cin, kayak ditukar, bukaan. Mana tak? Tetes rata. Kenapa? Itu. Sama enggak? Please. Maka ayeuna urang sami-sami manjatkeun doa ka Gusti Allah suci. Mugi-mugi para ibu para bapak anta sadaya Nah dia, nah aneh. Jangan sedang, kayak itu tuh, kayak ditukar. Allahumma shalli ala sayyidina wa safina wa karimina wa junubina wa maulana Muhammad wa wa sallim an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan ma'amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdulillah wa syukri kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultani. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum. Nah, Dede, naon? Dede, lihat. Botol galon, botol sedang. Oh, itu. Nih.
sedang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Botol kecil. Botol sedang. Palayon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo ada satu